anu kahiji ngaranna Sang Hyang Rancasan, anu kadua dewek baheula mah di sawarga ngaran dewek teh Sang Hyang Ismaya. Tuh pada nage Ismaya batur mah Isdahlia cicing ngobrol cicing lajeng adi dewek si Togog ngarana mangsi lain ngarana Sang Hyang Antaga. Si Togog tah anu bungsu Sang Hyang Manikmaya atawa Batara Guru. Dewek teh jang menang pancen ti Mahatunggal. Ti aki si lain Mahatunggal nyata pikeun tugas di dunia jeung adi dewek si Togog. Da lanceuk dewek nu panggedena mah maot. Jadi ya sawarga teh dititipkeun